Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Dina waktu ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Kukupu Karancang Jangjang karya Kang Cepi Setiawan atanapi Ari Salse si cengos ai berhayal teh lain indah ujungna teh ade kumaha ieu lalakon teh nya ieu mangrupikeun carita pono kahirupan urang nya anu memang seueur kejadian di masyarakat teh. Dina lalakon perjalanan kumbuh di alam dunia. Amung satacan dilajeng ka diulah heula panu teu acan subscribe kana YouTube-na Kidemang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Oge nu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun teh bunuhun laksa ketika bingahan atau mugianya ieu sing tiasa janten rencang anu ngahibur ka wargi sadayana dina aktivitasna nya. Oge ulah hilap di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share linkna nya wargi. Ieu lalakon Kang Imang di wae sigana supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon ngalajengkeun urang ngabandungan ieu lalakon Kukupu Karancang Jangjang karya Kang Cepi Setiawan. Namung pami palawargi hoyong nyawer tadi aya nomorna nya baca pokona mah mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung geraguga ih cek esih ngahudangkeun salakina. Kang Imang ngulisik memeh nguniang mencerong heula pamajikanana anu dipencerong luk tungkul ngarasa inggis dicarekan dumeh ngahudangkeun anu keur tibra. Kabeneran ngahudangkeun euy teh kami aya urusan ieu teh. Hate esih ngadadak ngemplong atau leos ka dapur niatna marek mang ninyuhkeun kopi. Rengse mandi Kang Imang asup ka kamar rap baju jeung calana meunang milih tina lomarina ledak atuh minyak rambut buuk disisir luisna keranan sebrot minyak wangi seungitna nyambuang. Kopina dina meja Kang cek esih di lawang panto. Kang Imang teu nembal ongko-ongko wedang dan esih teu hayang nanya ka salakina anu keur ngeunteung rek kamana jeung saha atawa balik iraha sakabeh pananya eta teh ukur disinglar. Ceuk pangrasana dina sakalieuna nya leuleuy oge balesanana teh pasti hauk polotot anu matak esih milih ngantep tibang jadi nyeri hate. Mun si Barli nanyakeun bejakeun ulah wara ayeuna kitu nya kami aya urusan sejen ge teh cukup ku kitulah pasti ngartieun da. Mangga sasarep heula atuh sakentenan Kang cek esih bari neuteub ka Kang Imang. Kang Imang ngabalieur leos keluar jekrek ngahirupkeun motor dius indit bangun rusuh ninggalkeun esih anu rumahu.
kaayeunakeun eta Kang Imang teh jadi tara betah di imah pang-pang nama tisaprak esih kakandungan dina ayana di imah oge ukur ngadon dahar we disalin laju ini teh bari jeung balik teu puguh wayah beja mah beja lain hiji dua nu katarima ngeunaan kalakuan Kang Imang disatukangeun manehna Ceteti anu jadi tatanggana kungsi nyarita ih cigan kaeraan sia salaki maneh katuhian keur ngabaso jeung awewe lian beg atuh esih teh ngagebeg sabisa-bisa manehna ngawasa diri terobah pasemon keukeuh ngeuretan kangkung bari nanghunyar ditepas kabeneran we meureunan eta mawat saha ngaran teh Teti sia teh meuni poho deui ngaran uing Teti kabeneran berenang eta mah diuk sabangku di warung mempan kitu ilaharna piraku mani pake geye hampuranya cek Teti ngelemes ting kaceplosan ting atawa ngahaja meureunan esi maksakeun males imut ngamaklum ku adatna Teti anu sok resep ngaguar kagorengan batur pun si Teti beja anu sarua katampa deui celis meni toklak pisan eta mah kamari iya mun jadi maneh mah geus teuing kumaha tah si Sarmang teh cua kami mah nya oge geus dianggap dulupan ku salaki nah kumaha kitu ce esih nembal bari ngajahitan baju tina pamoean kapelangok sia kapelangok pisan teu nginjem ceuli teu nginjem panun keur otel di Curug Basa kami ulin jeung barudak poe Minggu esih ngahruk sakedeung ti korona karasa nyelek ragamang kana pamoean gep baju dicekel tarik pisan hatena karasa panas nyongkap di huru timburu salah nembuk meureunan celis ih maneh mah pan kami teh kungsi patanya nepikeun ka beureum beungeut tah si Sarmang na oge oh kitunya pikiran anggur mah kumaha carana sangka rumah tangga teruntag kami balik heula nya bisi keburu hujan ieu teh nya ce esih anu pinter nyumputkeun rasa tara nembrakeun naon anu keur jadi bang baluh jeung katugenah hatena ukur disidem jeung dirarasakeun sorangan pasosore esih diuk di juru risbang red kana jam lila kene geuning adan magrib teh ngagerentes bari ngusapan beuteungna ngaliwatan lawang jendela kamar panuteupna nyorang ka lamping pasir anu jauh ditungtung hempakna pasawahan esih ngumbar lamunan breh nembongan lalakon mangsa harita mun ngalamun mah ieu musikna nya langganan kamu met datang cek si mami susah nunjuk ka hareup Kang Imangnya heuh saha deui atuh mana tebal si mami Susan bari namprakeun leungeunna
sakantenan abdi bade wangsul teh nuju teu raraos. Esih nembalan bari ngepulkeun duit ka si Mami Susan. Duit dihitung, si Mami Susan nyerenge pok nyarita. Mucek ieu maneh mah bebeunangan teh sok panglobana wae. Alus. Esih ukur imut laju ngoloyong nyamperkeun anu keur nungguan. Sakalian we 2-3 poe ieu mah reureuh nya. Engke mun geus cager, kakarek ka dieu deui. Cek si Mami Susan ngagero teu poho ngasupkeun duit kana dompetna. Kasampak teh Kang Imang keur diuk nyorangan di juru di hareupeunana ngajagrag sabotol inuman anu eusina kari saparapat deui. Kelepus udud sakapeung leungeunna mesekan suuk. Esih imut bari ngawaskeun teu pati anggang, laju nyamperkeun. Tos lami ngantosannya. Pokna bari Noel titukangeun kanu keur diuk saterusna maledog ku imut. Henteu nembe pisan cek Kang Imang katempo bangun anu samarampa. Gening eta. Seueur suuk geningan. Cek Esih nunjuk kana meja nu balata ku cangkang suuk. Tilas batur eta mah. Oh, Esih ngadilak ge gigireun Kang Imang laju neuteup aya ku antep. Kang Imang bangun anu kaeraan, gep botol inuman, gelegek eusina dibeakeun. Ulah ngajak ngamar wengi ieu mah nya. Cek Esih bari ngalendean. Nah gitu. Abdi hoyong jalan-jalan, kersah. Mangga. Kang Imang nembal daria. Sok ngamar Kang Imang teu sangka. Teu lila duanana padanguniang tuluy indit ninggalkeun eta patempatan. Motor antare meulah patali marga peuting harita, Esih dibonceng nangkep kalayan geugeut. Kang Imang teu puguh pipikiran, ratug jajantung lamunan ngacacang ka mana mendi. Bade kamana ieu teh? Cek Kang Imang nanya. Teu langkung penting mah wengi ieu abdi hoyong ngabang berangkeun emutan. Oh mangga, akang siap nyarengan. Hampir saja memotoran, Esih akhirna minta eureun di tengah panjangna sasak walungan Cibodas. Jerut duanana turun, cekres Esih nyeungeutkeun rokok. Kitu deui Kang Imang, serebung haseupna mumbul ka luhur. Gulidagna cai walungan kasorot ku cahaya bulan. Batu galede pating soleng kerah satengaheunana tiiseun. Kandaraan nu lalar liwat geus arang langka. Beda mun seug pasosore, biasana di eta sasak teh sok loba nonoman anu ngadon ulin. Komo ari bulan puasa mah jadi jojoan anu ngabuburit. Esih ngajanteng sisieun pager sasak bari nyeusup rokona, melong kosong kahandapeun sasak, lir anu jauh paninengan. Kang Imang nangtung di gigireunana. Teu sieun Neng, tiseun kieu jabah arah-araheun deui. Naon atuh anu janten kasieun abdi Kang? Iwal ti inggis nyorang lengkah kanggo enjing. Capek abdi teh. Salira mah benten tinu sanes. Maksudna
nya keur geulis teh teu oleh sopan. Akang rumaos neudeun ka deudeuh. Ulah Kang, biasa wae atuh cekap sehari taheung. Teu tiasa kitu tos kapalangnya akang teh. Esih ngaheru. Manehna ngantep basa Kang Imang ngaragamang nyekel leungeunna. Neng, Kah, duh, kedah kumaha ngawitanana ieu nya. sok we atuh nyarios mah Kang. Teu kedah isin-isin sareng abdi mah. Hoyong naros anu sami perkawis eta teh ya. Kang Imang bangun anu asa-asa. Esih surti rokok dialungkeun laju malik adu hareupan. Emut deui Kang, bilih akang kaduhung, abdi mah teu parok sareng batur estuning runtah. Cek Esih neuteup antep bangun hayang ningali eusi hate Kang Imang anu saknyana. Akang tos ngemut sanes sakali eta napi 2 kali. Pokona mah ulah hariwang. Akang sejan nampi naon bae kaayaan salira. Balaka we nya Kang, saleresna mah sanes akang ngungkul kantos ngajak nikah teh. Mung abdi keukeuh sok nolak. Pameget mina oge atuh Kang. Tapi dah akang mah leres-leres ieu teh. Ungi ieu kene ayu urang pangan sepuh salira. Sepuh nu mana si Mami Susan maksudna. Abdi mah tos pahat ulah alis Kang. Nya ieu pisan salah sawios alasan abdi ancrub sareng bolokot dina sisi kotorna kahirupan teh. Ku akang diajak ka rorompok atunya bade dikenalkeun ka kulawargi. Kersah. Niat akang teh itu leres. Mun cing berjanten. Ulah ungi ieu atunya. Abdi nyuhunkeun waktu kanggo ngemut heula Kang. Mangga. Mung ulah lami teuing ngemut nanya. Kang Imang imut marah mai. Belenye atuh Esih teh imut dina lamunanana teh nya kagagas alatan leleb dina lamunan. Mun seuk maneh can aya mah utun. Gereentesna bari ngusap deui beuteung anu keur kakandungan 5 bulan, lu Esih tungkul berbei cimata nyalusur pipina. Esih, Kang Imang ngagero bari ngagedoran panto. Lamunan Esih buyar kagareuwahkeun kuniang nangtung tuluy muru ka panto hareup. Berai dibuka. Meni lilanya, gawe naon heula atuh maneh teh? Ceuk Kang Imang meni kokoronyo. Punten Kang neme teh. Teu kebat, Kang Imang kaburu nyentak. Tayang ngadenge. Naeur cai ka itu? Kami rek mani ieu. Mangga Kang. Esih ngabalieur alatan kaambe bau alkohol. Gura-giru Esih muru ka dapur. Sup Kang Imang ka kamar. Nempo baju balatak dina kasur manehna ngagero deui. Esih, Muhun Kang. nyelengkeung ti dapur teu lila nyampeurkeun. Tembo atuh eta. Tuman teuing neudeun istrikaan dina kasur. Nu mawi tadi teh ditilepan heula. Teras dikantun ka warung milari kanggo sayureun Kang. Nya koloyong Kang Imang ka tengah imah cekrek nyetel TV gek diuk bari mencetan remotna. Bade ngopi Kang. Ya heueuh atuh make nanya sagala burukan kitu. Leos deui atuh Esih teh ninggalkeun teu sawatara lila ngurunyung nanggeui baki eusina sagelas kopi. Song diasongkeun. Mangga Kang, ieu kopina. Teu loba omong deui ukur sakitu bari ngaleos deui.
Kang Imang teu nembal, leungeunaan teu ngome HP, mairan WA. Teu kungsi setengah jam, esih nyampeurkeun deui. Mangga Kang ieu andukna. Cenah, gap anduk tuluy muru ka tukang, esih ukur narik ambekan jerona keranan bari gogodeg. Kring HP Kang Imang anu ngagoler dina meja teh disada, mimitina mah ukur direret we tapi teu ieuh diwaro. Teu lila HP teh disada deui. Esih ngarasa bingung hayang mang nembalankeun tapi teu wani sieun salah jeung jadi mamala. Jep HP teh jempe. Koloyong indit barang rek nepi ka lawang dapur kirining disada deui. Harita mah manehna teh ngarasa panasaran meureunan ongkoh bisi mangrupa pasoalan anu penting. Gap HP teh diangkat, can oge ngomong anu nelpon teh geus miheulaan manten. Eces kapireng sora awewe anu ujug-ujug ngagandawang. Ari kamu teh kumaha menilih lapisan ngangkatna teh jadi henteu ieu teh. Punten Kang Sarip Kang Sarip deh. Punten Kang Imang nuju siram. Ari ieu saha? Abdi Esi istrina. Oh, Esi masih kena ngahiji geuningan. Maksudna pandek pepegatan lin? Esi tuasa nembal. Kabenerannya, ya ngaran kuring teh Lilis, calon pamajikan anak Kang Imang. Eta Esi asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ku ngadenge omongan kitu teh. Sajongjonan Esi teungar kalongeun teu malire ka Elis nya. Ka Lilis anu ngabamblam dina telepon. Klik Esi teh mareuman HP, laju diteundeun deui. Pipikiran dumadakan baluweung rambisak berebet lumpat ka kamar laju ceurik ngagugu. Kurunyung Kang Imang anu rek di baju bari mencerong manehna nanya, kunaon make ceurik sagala? Akang tega dugikeun ka gaduh niat pepegatan. Salah naon abdi teh Kang? Ceuk saha eta teh? Kang Imang muncereng. Lilis nemeh nelepon. Kang Imang ngabalieur tuluy muka pantolo mari milihan baju. Rumaos abdi mah istrian ka sang tukang na pinuh ku reregeun sareng kokotor. Runtah anu pikageuleuheun. Nanging ku alatan akang abdi janten istri anu ngagaduhan ajen diri. Tapi nah kari-kari ayeuna akang teh kaduh. Ceuk Esi ngudalkeun eusi hatena bibarung ceurik kanyerian. Kang Imang mah ongko-ongko we make baju. Waleur abdi Kang, akang teh kaduhung nikah sareng abdi. Geus lah, kaneng barina oge. Blug. Kang Imang ngajablogeun panto, gejlig ninggalkeun imah teu nolih ka Esi anu ceurik balilihan.
Adan magrib ngalagena kapireng ti masigit kuloneun imah. Esih asa kageuing tina lelebna kasedih, lalaunan nguniang tuluy ngoloyong muru dapur. Regot ciherang sagelas, ceuk pikirna sugan ku abdas jeung salat bisa ngajadikeun hatena leuwih teger. Aya pamenta anu dikedalkeun dina doa sabada salat magrib harita. Esih ukur hayang ditunjukkeun jalan anu hade pikeun kahirupan kulawargana. Esih sumrah pasrah sumujud dina sajadah. Geus 2 minggu Kang Imang teh teu balik, aya iber anu katampa. Di teleponan Kang Imang teh tara aktif, tapi keur esih mah teu matak jadi pikiran anu leuwih. Sok sanajan sajeroeun hatena mah ngemubang balu, udah saha atuh awewena nya anu ditinggalkeun salaki bari jeung eueuh kabar. Unggal aya nu nanya ngeunaan salakina ukur mindingan we esih teh ngareka alesan. Komo basa ditanya ku si Teti mah nembalna teh mah pantes carita. Ngarasa sieun jadi bahan omongan anu teu bener, anu akhirna bakal nerekab ka mana-mana. Kang Imang mah keur aya bisnis di kota jeung babaturan sakulana baheula, Tet. Keur segut usaha pandek boga turunan sasadiaan. Ih, meni harianeun teuing, meni teu ngajak-ngajak. Kabeneran salaki kami teh, heueuh si Barli keur ngaligeh. Anjir eta kasalaki susah sisi. Iraha cenah balikna, sugan atuh bisa milu. Kamari teh nelpon 2 poe deui cenah. Eta oge mun teu aya halangan. Cek esih ngabohong. Bejaan mun geus baliknya, salaki kami sina milu kitu, si Kang Barli. Heueuh kenya. Eta mah esih nepikeun ka nyelek ti koro atuh. Da sabenerna esih sorangan oge teu apaleun salakina keur aya di mana. Peuting harita Kang Imang teh bangun anu cape basa datang ka imahna Lilis, tempat pangbalikan salila ieu. Geus sababaraha poe Lilis teh beda pangbagea, samalah mah robah adat sagala. Dina unggal panggih teh teu sirik nalir ucing jeung anjing anu teu weleh getreng. Sanggeus nyuguhan kopi bari baeud, pok Lilis teh nyarita. Jadi iraha rek meresan si Esih teh, burukeun atuh. Ngomongna tegeug, nya engke akang nyelang balik, temal Kang Imang. Ah, anger weh, ngan engke jeung engke wae. Ini tamah henteu eta teh. Ih, pan akang teh masih kena aya urusan ieu teh. Alasan? Ceuk Lilis bari ngaleos ka kamar, saterusna ngacablogeun panto satakerna. Kang Imang berenang ngarasa kasigeng ku sikepna Lilis harita. Kuniang cengkat laju muru. Heug atuh, ayeuna keneh aing rek init. Esih rek diberesan.
Tapi sanggeusna kami moal balik deui ka dieu. Musingkeun pisan teu maneh teu si Esi. Asana teh leuwih hade mun ku kami ditinggalkeun kabehanana. Ceuk Kang Imang bari najong panto. Ngadenge omongan Kang Imang kitu teh, Lilis ngarasa kasieunaan meureunan da keur kakandungan oge. Gagancangan muka panto nyusul Kang Imang anu ngagedik muru jalan gede anu teu pati jauh ti imahna. Kang, Akang. Cek Lilis gegeroan. Reg atuh Kang Imang teh ngeureunnan lengkahna basa geus nepi ka sisi jalan. Laju malikeun awak. Pok nyarita di barung ku kakeuheul. Beki dieu teh beki camplak we maneh mah. Kurang kumaha deui kami teh. Minggeus balik ka ditu. Hapunten abdi Kang. Kang. Cek Lilis rambisak bari keukeuh ngadeuketan. Teuing lah pokona mah. Aing nek balik. Cek Kang Imang bari nuluykeun deui lengkahna. Kakara oge dua lengkah Kang Imang teh meuntas jalan. Siap jubrod deh. Mobil truk anu ngebut ti katuheunana teh meuni neungeul pisan nabrak awak Kang Imang nepikeun ka mental. Anu nabrakna kabur. Eta Lilis nepikeun ka ngoceak atuh. Sahenteuna lumangsungna eta kajadian teh kasaksian pisan. Teu lila rob jelema teh daratang. Kang Imang digotong diasupkeun kana angkot anu kabeneran ngaliwat. Laju dibawa ke rumah sakit. Ku kabeneran satpam rumah sakit harita teh Dindin Maldini anu jadi amangna Esi. Kacidaruwaseunana basa ningali anu digotong muru ka IGD teh nyata namah Kang Imang anu jadi alona sorangan. Awakna baloboran getih jeung dina kayaan teu empes-empes. Sabot Dindin di jero rohangan IGD. Mang Dindin teh nanya ka Lilis, dupi salira teh saha? Abdi calon istrina Kang Imang, Pak. Cek Lilis nembal di selaing hakna. Calon istrina? Mang Dindin ngajenghok. Awahing ku panasaran meureunan, akhirna nalek anu leuwih daria. Pagudeman teh kapegat basa dokter anu mariksa Kang Imang kaluar rohangan, bari gogodeg dokterna nyarita. Hapunten pisan, pasien teh teu katulungan, cenah. Kang Imang, Kang Imang. Cuk Lilis ngajerit ditungtungan ku kapiuhan. Mang Dindin bingung tepugu salian mikiran Kang Imang anu geus jadi layon oge mikiran Lilis anu kapiuhan. Srog Usman batur pagaweana Dindin nyampeurkeun bari pok nyarita. Ieu mah pamanggih kuring we nya, eta awewe teh kudu dianterkeun balik heula. Apalin alamatna? Keun uing lah nu nganterkeunana mah. Oh, apal. Tadi kabeneran kungsi nalek manehna. Oh nyanya bener oge. Oga tuh hari kitu mah. Eta we mun geus sadar wayahna anterkeun nya. Tapi kita Mang Dindin ngaharuk. Naon deui teh? Ceuk Usman bari nepak tonggong sobatna. Asana mah kudu puting ieu keneh pisan ieu teh. Kuring balik ti heula ka lembur ngabejaan nu jadi alo. Nya heueuh atuh. Bisa kumaha teuing mun datang bareng jeung layon mah. Oh bingung euy. Ari engke sahanu jajab layon ka lembur. Beh, ari maneh. Pan aya kuring ya. Duh, ampura atuh nya Lur. Jadi ngaririweuh ieu teh. Alah, kawas ka sawai nya. Kira ini ka itu. Nyawa beres lah pokona mah.
Gancangna carita isuk-isuk basa esih keur sasapu di buruan kadatangan ku Mang Dindin. Nyai, Cenah paromana nguluwut. Amang geningan ira sumping ti kota Mang. Esih ngarandeg sasapuna. tadi subuh Nyi. Aduh, kumaha itu nya, aduh. Ayo naon ari Amang? Kang Imang itu Nyi. Nuju teu aya Kang Imang mah, Mang. Nyanyi. Jang Imang teh bener-bener tos teu aya Nyi. Mang Dindin ngeluk tungkul. Kumaha? Esih beuki mencerong. Amang teh ngaja mulang teh sejak ngiberan. Tadi peuting Jang Imang teh kacilakaan. Sing sabarnya ieu papasten di rumah kawasa. Najan geus ka rumah sakit tapi akhirna Jang Imang teh teu katulungan Nyi. Kang Imang. Biwir esih ngageleter. Sapu nyerek murag lepas tina cekelan esih disusul ku awakna anu ngarumpuyu. Telila ti harita, sora ambulan kadenge ngadeukeutan, sirine ngahyang tarik naker ngondang ka ketir. Esih olohok bengong, reg ambulan eureun di hareupeun buruan, bareng jeung tatangga anu juljol nyalampeurkeun. Kubrag esih ngalenggerek, basa nempo pasaran dikaluarkeun ti jero ambulan. Laju esih pada ngabeyeng dibawa ke tengah imah patutur-tutur jeung gotongan layon. Mang Dindin ukur nahan cimata bari nangkep harigu di juru tepas, ngarasa karunya kana nasib jeung papasten anu tumiba ka esih. Hatena beuki ngarakacak, dumeh nyaho aya awewe sejen di sajeroning kahirupan rumah tangga anu jadi alona. Di salah sahiji imah anu teu jauh ti puseur dayeuh. Lilis ngahuleng jentul nangkep tuur dina luhureun kasur, teu puguh rasa jeung pipikiran. Aya kaduhung, cacakan mun teu maksakeun kahayangna, meureun kajadian teh moal nepikeun ka kitu. Antukna buruh breh nembongan sagala nu kungsi ka alaman. Hing Lilis teh ceurik bari nungkup beungeut, gap kana beuteungna, sedih jeung bingung nyawang ka hareupna ngeunaan nasib diri jeung anak anu dikandungna, teu kapikiran bakal kumaha. Memeh lohor layon Kang Imang teh rengse dikurebkeun, dina gundukan taneuh beureum pajaratan esih ngawurkeun kembang. Sanggeus ngaduakeun anu jadi salakina, satekah polah sangkan bisa tetep teger, riuk kasedih masih keneh atra dina beungeutna. Hatur nuhun Kang. Kenyaha sareng kadedeuna salami ieu katampi pisan. Pileuleyan wilujeng angkat. Sanaos salira teu aya nanging buah kacinta urang nu baris janten gentosna. Mugi lungsur langsat dina engke waktosna. Ceuk esih kuniang cengkat celengok nyium tetengger laju mulang.
Laras piris girimis turun marengan lengkah esih anu lempang tenangan. Bumi alam bangun milu ngerasakeun kasedih anu tumiba ka diri esih. Saja jalan cimatana teh beuki murubut bareng jeung kerepna cihujan anu maseuhan awakna. Pait perihna nasib sabisa-bisa disimpen disidem rikip nakeranan dina lururung hatena. Sadrah tumarima ngarasa yakin mautna Kang Imang teh lain saukur papasten tapi mangrupa kanyaah pangeran pikeun dirina.